Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Marisa Sucipelani dina acara Wadimor Warta Didikan Moral. Pamirsa, simkuring bade ngainformasikeun ngeunaan kelas 12 yang hareupan SNPTN. Ku ayana SNPTN, murid kelas 12 teh leuwih babari atawa leuwih hese dina bersaingna ka paguron tinggi teh. Pamirsa, nyanggakeun liputana. Di unggal sakola SMA, pasti seueur murid nu neraskeun ka paguron tinggi. Salah sahijina nyaeta murid SMA Negeri 1 Majalaya nu neraskeun sakolana ka paguron tinggi liwat jalur SNPTN. Saurna mah ku jalur SNPTN teh jalur nu babari, kusabab jalur ieu mah ditinggal dina nilai rapot semester 1 dugi ka 5. Persyaratan tina SNPTN ieu nyaeta nilai rapot anu nilaina di luhur HKM. Pendaftaranna dibuka ti bulan Januari dugi ka bulan April. Panginten 3 bulanan ngantosan kaluar hasil akhir. Tahun ayeuna mah SNPTN teh dicanak per kelas 12 jalmi IPA sareng IPS. Nu kudu disiapkeun ku murid nyaeta mental. Kusabab jalur SNPTN mah sok mimilikan. Patepang deui sareng simkuring ASEPEPO dina acara Wadimor Warta Didikan Moral. Ayeuna simkuring atos aya di SMA Negeri 1 Majalaya bade tumaros perkawis SNMPTN ka guru atanapi murid di dieu. Hayu urang kataros. Simkuring atos papendak sareng murid SMA Negeri 1 Majalaya. Ayo urang tataros ngeunaan SNPTN. Kumaha bedana SNPTN sareng SBMPTN? SNPTN sareng SBMPTN tuh bedana aya dina cara nyeleksina. Ai SNMPTN mah nyeleksina teh lewat jalur rapot. Di rapot semester 1 dugikeun ka semester 5. Di rapot kelas 10 2 semester, kelas 11 2 semester, sareng kelas 12 semester 5 anu semester 7 unggul. Ganjilna. Kami SBMPTN mah di seleksina teh lewat tes gitu, tes tulis, tapi ayeuna mah aya nu disebutna UTBK. UTBK teh anu singkatanna kapanjanganna ti singkatan ti ujian tulis berbasis komputer. Nah, pamitos UTBK tos muncul hasilna, kami tiasa ngiring SBMPTN gitu. Jadi SM mah lewat jalur rapot, kami SB mah lewat tes. Abdi di dieu atos patepang deui sareng murid SMA 1 Majalaya. Nya kumaha yang hareupan SNPTN teh? Nya mainan SNPTN teh kan SNPTN sanes tes tapi jalur anu nggunakeun nilai rapot. Jadi di random eta mah kumaha milik saha nu milik saya insyaallah dapat SNPTN gitu. Tapi ayeuna bade tumaros ka guru BK ka Ibu Siti persiapan guru-guru menghadapi SNPTN kumaha Bu? Mun guru-guru mah kantun nyiapkeun we nilai-nilaina dina rapot. Ulah ka aya anu di bawah KKM. Aya nama gitu. Nah, SNPTN teh itu sadayana memang didaftarkeun mung karena SMA Negeri 1 Majalaya teh nilai akreditasina A, janten aya jatah mung 40%. Nu sakitu anu kusimkuring dibahas sareng guru BK. Salanjutna diuikeun deui ka studio abdi salaku reporter Asep Epul ngalaporkeun
Wadimor, Warta Didikan Moral. Mangpaatna SNPTN kanggo murid SMA ngaronjatkeun cara diajarna ti mimiti kelas 10 dugi ka kelas 12 supados tiasa kapilih lebet SNPTN. SNPTN oge ngabantosan kuliah teu ngaluarkeun artos atawa tiasa disebat beasiswa. Nanging aya oge anu nyandak SBMPTN. Kumargi jalur SNPTN nyandakna jalur rapot. Janten tetiasa sadayana nyandak jalur SNPTN. Tepang deui sareng simkuring dina acara salajengna. Marisa Sucipelani dina acara Wadimor. Manuk piit nuang bihun, kuring pamit hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.